Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng sunanya urang ngadongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios si lalai bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan balah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kadongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilancarkeun sagarubinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos salaik oge komen. Mangga mitra supados nyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si lalai bodas. Sok kaparayun sadayana. Sabada reureuh meunang saheulaanan di puncak Gunung Sawal. Diraksa bumi Nini Runting jeung si Darja pon kitu deui si non Kety teh laju we neruskeun di lampahna naringgalkeun Gunung Sawal. Opatana teh tuturubun turun beras kalembur Dharma Caang malahan mah ngaliwatan Mandalare geus kitu mah opatana teh pating balasat lumampah lirik Kijang Mesat. Kata empon opatan teh kawas anu keur balap lumpat we teh sirik nama paheula-heula. Kapeung-kapeung gugur awilan dina dahan kai. Kapeung-kapeung mah luluncatan dina pupucukan tatangkalan. Puguh we lamun seuk aya nu nempo mah atuh mantak hookeun matak helok ningali kahebatan opat urang jawara anu boga ilmu anu pinunjul. Opatana teh ke batu mampah hayang gancang tepi kanu dituju. Ari anu dijuk-juk teh tayah lian ti reuweung panyumputan Tuan Yansen. Arek mapagkeun heula si Tuan we samemeh ngajuk-juk wadumukana Mama Sobari. Mitra kaum dangu teu lila di jalan. Nu opatan kiwari tikis aya di jero guha. Napangkeun Tuan, ka ieu Ki Raksa Bumi guru kuring. Pon kitu di itu Nini Runting guruna si Enon. Wilujeng sumping kaki Raksa Bumi sareng Nini Runting ngaraos bingah ku kadongkapan salira duaan. Nya Tuan bage urang teh bisa pamprok jonghok patepung lawung. Nah jan Tuan teh wang saasing. Tapi teteh lagening Tuan teh sakitu belana ka urang pribumi. Kula ge ngarasa bunga dipanggihkeun jeung Tuan. Jadi iya Bapak si non tehnya Tuan Yansen teh leres nyai. Ieu teh pun Bapak. Hampura Tuan si non teh kungsi diculik ku kaula. Lantaran kula teh boga maksud anu tangtu. Maksud anu hade lain niat jahat. Sumuhun teh sawios-wios. Ik oge nganuhunkeun. Nini Runting parantos ngadidik pun anak janten hiji jawara wanita anu hebat malihan mah tiasa nulungan tina cangkreman urang kumpeni. Syukur atuh ari kitu mah. Nya kapan karasa manfaatna najan wanita oge kudu boga kabisa lian ti jang ngabela diri pon kitu deui anu guna pikeun nu sajeng bangsa. Bantuan perjuangan bebaskeun macai sangkan henteu dijajah ku wangsa asing. Teteh geuning wangsa Tuan teh aya ku kekeh teuing. Hayang kumawasa di lemacai kuring. Leres pisan. Saleres naik oge teu satuju kana tindak tanduk urang Walanda anu parantos kaluar tina batas. Margi sanes ngayakeun deui perdagangan ayeuna mah kumawasa ngalindi urang pribumi. Kukituna sanaos urang Walanda tapi bakal ngabela urang pribumi. Bakal ngabela anu bener
moal nincak dina jalan anu salah. Halus gening pamadegan bapa maneh teh non. Beda jeung urang walanda anu sejena. Nya nini. Timiti kuring ngawuh jeung Tuan Yansen oge. Kuring mah geus kakaji ku kapribadian Tuan Yansen. Najan si Tuan teh urang kumpeni. Najan si Tuan teh wangsa asing urang walanda. Tapi tetela geningan. Hatena mah bersih. Hanteu boga niat jahat ka urang pribumi. Salila ieu gede jasa lapisan. Pikeun urang pribumi mah. Nya apa da kaula oge ngabandungan. Nah kumaha atuh ayeuna rarancang urang teh. Ayeuna urang geus ngumpul di dieu yeuh. Hadeuna mah ayeuna keneh urang neruskeun lampah bae. Ngajugjug ka pademukana Mama Sobari. Urang kumpul di ditu wae. Cek si Darja geus teu sabar hayang sagancang nawe ngagabungkeun diri jeung pihakna Mama Sobari. Ngarasa gancangna nyieun atawa nyusun rarancang teh ya. Gancangna carita. Sararea teh ninggalkeun guha. Si Rawun jeung si Rudera oge atuh milu. Malahan mah sajajalan teh ukur heureuy we. Si Rudera mah asa meunang batur ocon atuh. Sakudak aing si Rawun. Moal bisa ngudag sia mah. Satarik-tarik nalumpat oge euy. Si Rawun teh asa ditang-tang laju we ngabalesat ngudag si Rudera. Kurawil kugurawilan nenadahan kai. Ngan edas si Rudera teh aya ku jaya-jaya teuing. Basa si Rawun keur ngagurawil dinadahan kai di alungan batu abubuh we atuh tangkal teh nebikeun ka rungkad. Keleker gajleng. Eta monyet teh ngagajleng bari amek ka si Rudera arak-ak uruk-uk. Sedengkeun ari si Rudera mah ukur nyengeseurikeun we. Si Darja anu nempo kalakuan si Rudera anu sarupa kitu. Ajoe ngagabes nanaonan cenah beuteung heureuy sagaruba. Kumaha lamun kanyahoan nggu musuh? Mani ngagajleng eta si kunyuk. Aya nanaonan ari sia Rudera. Heureuy teh montong kamalinaan. Kumaha lamun kanyahoan oge ku pihak musuh? Lamun urang teh keur di perjalanan. Teh ngajugjug ka tempatna Mama Sobari. Kapan cilaka sia kurang ajar? Lamun nepi ka kanyahoan ku pihak musuh mah. Nya pura-pura. Wah marek heureuy. Atuh dara resep heureuy jeung si Rawun mah. Mani betah heureuy jeung si Rawun mah. Monyet teh ngarti. Sia mah. Lila-kalilaan engke mah mesti teh bakal resep ka monyet. Moal resep ka bikang deuleu. Nya moal atuh moal. Ayo Rabun. Tuturkeun deui euy, urang balap lumpat. Moal jail ayeuna mah euy. Belesat di we si Rudera teh neruskeun lampana. Lumpat di heula. Ku si Rawun teh diudag. Tetela ayeuna mah si Rudera teh hanteu curang. Ari hanteu dicurangan mah. Si Rawun teh leuwih gancang leuwih cepet batan si Rudera. Malahan mah eta monyet teh maning geus ngajauhan. Dagoan si Rawun. Alah teteh geningan. Ari teh di jailan mah sia teh meunang euy. Aduh, oloh. Nanaonan sia teh kalah kanonggengan aing. Ngalele we meureunan. Awas ditinggang di ku aing. Tapi ketang sieun dicarekan ku si Darja. Lamun aing nepikeun ka pebeledugan mah. Awas sia dagoan. Diulag di ku aing euy. Berat we si Rudera teh lumpat deui ngudag deui si Rawun. Anu katempo bieu teh onggeng-onggengan kawas anu ngalele we. Teh kacaturikeun di jalanan nu lumampah kiwari geus tepi ka nu dituju. Malahan mah kiwari teh geus ngariung we di jero pasantren Mama Sobari. Pikeun Mama Sobari kalintang bingah lantaran kiwari mah geus ngarumpul atuh para jawara pinunjul anu bakal ngabantu kana perjuanganana. Lian ti eta aya si Tuan Yansen, urang wangsa asing atawa wangsa Balanda anu memang ayeuna teh bakal ngabantuan oge kana perjuangan Mama Sobari sapara kanca. Kadenge Mama Sobari teh muka caritaan. Sim kuring ngakalintang anunkeunana kana kasumpingan saderek sadaya. Ieu teh hiji waktos anu hade. Lantaran urang teh kumpul di dieu teh nyata pikeun ngahijikeun kakuatan dina bajoang ngungkulan urang kumpeni.
Terus terang, sim kuring teh ngaraos bagja. Kadongkapan para sesepuh, jalmi anu nunuhung ku ilmu cembar ku panalar, aya jago mah regreg. Ulah kalalangkungan daun teh. Sim kuring duaan mah teu waos jadi jago. Terus terang kuring duaan oge bingah. Bingah nu taya hinggana tiasa patepang sareng salira. Nyanu nari gitu mah. Tah, ayeuna mah urang teh parantos ngariung. Saya nama enggal bae badanten. Ngabadantenkeun rancang anu parantos didamel. Usaderek darajah. Murid salira anu sakitu pinterna, sakitu cerdasna. Nya kuring mah nyangakeun we kumaha halusna. Sejang ngabantu kana perjuangan. Lain kitu runting. Nya leres pisan. Kuring ge sami sapatujuan sapamadegan sareng Kang Raksa Bumi. Pugung haja. Lengkap ka dieu oge sejang ngabantuan kana perjuangan. Rek ngabantu we sabisa-bisa. Leres sae pisan. Kieu ieu teh. Kapan saderek darja teh gaduh rarancang. Urang teh bade ngadamel pasukan khusus. Disebut pasukan demit Silalai Bodas. Eta pasukan teh minangka pasukan anu disayogikeun. Pikeun merangan urang kumpeni. Kukituna ku ayana salira duaan diperiyogikeun pisan. Dina ngawangun pasukan kanggo dilatih. Dina bag-bagan ilmu silat. Ngara gaduh kamampuan anu leuwih hebat anu khusus. Pun kitu deui sim kuring oge nganuhunkeun ku kasumpingan Tuan Yansen ka dieu. Para santri teh bakal dilatih panginten dina diajar nembak. Margi kanggo ngayunan urang kumpeni anu kaladuh bedieu teh kudu diimbangan oge ku sanjata anu sami ngarasa imbang. Kalintang binga saupami dipecanten kanggo ngabantos perjuangan sanggem kanggo ngalati para santri dina diajar metakeun sanjata api. Nuhun pisan Tuan. Etelah gening Tuan teh sanajan urang kumpeni. Tapi sakitu belana ka urang pribumi. Sim kuring sering ngadangu ti saderek darja. Etelah Tuan teh sakitu perhatosanana. Sakitu nyaahna ka urang pribumi. Sim kuring salaku urang pribumi. Kanuhunkeun pisan Tuan. Salares nama parantos hiji kawajiban silih hargaan sasama manusia. Sok sanaos benten bangsa, benten suku, benten kulit, tapi kapan sadayana ge sadaya makhluk anu kedah silih ajenan, silih hargaan, ulah arek silih kanggu atawa ngakuna sika sadaya gaduh kabebasan kapanan ari Gusti Nu Maha Suci mah sakitu Rahman Rahimna ka makhlukna teu diwilah-wilah piraku ari urang makhlukna bade ngawilah-wilah. Mama Sobari teh mane ngajengok atuh teteh lagening cenah eta si Tuan bule teh bet nyaho kalabah dinya. Kapanan eta teh cenah ajaran Islam nu diajarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu silih hargaan jeung sasama manusia. Kapan Kangjeng Nabi ge eta akhlakna teh sakitu luar biasana. Kangjeng Nabi mah tara ngaganggu ka sasama ari lain mertahankeun diri mah. Pon kitu deui salamina tara maksa. Mitra kaum dangu Mama Sobari teh hanteu nyahoeun. Lamun eta si Tuan Yansen teh kapan geus lebat Islam. Si Darja kawas anu geus surti. Leju we manehna teh ngabejaan ka Mama Sobari. Tangtos Mama bakal bingung ku kaayaan Tuan Yansen. Sanaos eta si Tuan Yansen teh sapertos urang kumpeni, sapertos urang bule, tapi gaduh kapribadian anu sae. Margi si Tuan teh parantos
Lebet Islam mama, malihan mah garwan oge urang pribumi. Eleh gitu orang teh. Nyapaingan atuh. Saderek Tuan Yansen teh gaduh kapribadian anu hade, kapribadian anu mulia. Ajaran teh diamalkeun kalawan hade. Terus terang simkuring ngaraos kata Aji. Soal diajar ti almarhum ngeunaan ajaran Islam anu ngutamakeun akhlakul karimah, welas asih ka sasama, henteu pandang bulu. Margi dipayeuneun Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala mah sadaya makhluk rekep dengdeng papak sarua anu bakal ngabentenkeun teh daya lian ti kabersihan kolebuna oge sae alakna. Tak kitu leres pisan. Kitu margi pangeran mah mandang ka manusia teh lain tina warugana, tapi kabersihan hatena. Terus terang simkuring oge sanaos disebut ajengan di ajeng-ajengan ku para santri. Santang tos mungguhing pangeran mah beureunan simkuring teh darajatna leuwih rendah. Lantaran ukur bisa acan ngabejaan, umajak cacarita acan bisa ngabuktikeun rumaos seueur keneh kakirangan. Tapi parang dene kitu urang babarengan bae. Di ayeuna kapayun urang babarengan ngawujudekeun cita-cita pikeun ngusir merangan urang kumpeni. Ukituna sakali deui simkuring meredih kanggo ngatik ngadidik para santri. Madamel pasukan anu hebat anu tiasa diandelkeun kanggo ngayunan kakuatan musuh. Kitu mitra kaum dang watu ari geus kitu mah timiti harita kiraksa bumi. Ini runting Tuan Yansen teh kapetoe ngalatih para santri. Para santri teh dilatih dididik bag-bagan ilmu silat ku kiraksa bumi pon kitu nyi runting. Ngutamakeun karikatan gerak pon kitu deui ahli dina tataekan, ahli dina ujelang-ajeleng, diajar lumpat jeung nyamuni. Pokona mah taktik perang nu disebut perang gerilya, perang secara rencepan dedemitan baik. Sedengkeun ari Tuan Yansen mangalatih nembak, para santri teh diajarkeun nembak we. Puguh we atuh ari dilatih ku ahli nama. Dina waktu anu ngan sagedeung, para santri mamasobari teh kiwari geus boga keahlian khusus. Pikeun mamasobari teh bingah. Lantaran kiwari mah anjeunna teh gaduh pasukan anu hebat, gaduh kayakinan rarancang bakal ngabukti urang kumpeni bakal bisa diusir. Mitra kaum dangu kiraksa bumi pon kitu nyi runting keur badami we jeung si Darja. Ari anu dibadamikeun teh taya lianti ngeunaan latihan. Lantaran ajan para santri kiwari teh geus boga keahlian khusus, kudu diuji cenah nah bener geus mampu lamun dipajukeun ka medan perang atau medan tempur. Kukituna cenah kudu dilatih we perang anu sanyana ngarah boga pangalaman. Tak itu Darja. Yo pasukan teh kudu dibawa perangnyaan ye. Lantaran lamun ukur latihan wungkul mah moal boga pangalaman. Nya atuh Kakang. Pasukan anu dilatih ku urang teh kudu diperangkeun. Nya gatuh ari kitu mah. Kukuing bakal dibawa perang. Pikeun merangan urang kumpeni nu teu jauh ti dieu. Urang nyerang pos-pos urang kumpeni bae. Hitung-hitung latihan nguji kawani jeung pangabisa. Pon kitu di ngajalankeun taktik. Nah geus ngarti atawa acan. Atuh gancangna carita si Darja teh bebejawe ka mamasobari. Lamun pasukan anu dibangun ku para santri teh arek diajak we cenah nyerang ka pos urang kumpeni anu teu jauh teh tapi leuweungan. Hitung-hitung diajar latihan perang ngarah boga pangalaman. Engke nah lamun maju ka medan tempur anu leuwih berat teh
bakal babari cenah. Mama sabarigi atunya tujuan. Geus kitu mah bring wae para santri aya kana 10 urang nama diajakan ku si Jadaraja jeung si Non Keti. Malahan mah diluluguhan ku si Ludira. Arek nyerang ka pos nu aya di Pilemburan. Saenyana kiwari teh diunggal lembur teh pos urang komuniti di Tamahan. Dina raraga nyusun kakuatan pikeun yang harapan perjuangan urang pribumi. Ku cara loba pos diunggal lembur mah dipiharap pergerakan para pejuang teh moal laluasa. Sidarja sapara kanca nu kiwari teh geus selunta ninggalkeun pasantren Mama Sobari nu aya di Pileweungan geus tepi ka sesi lembur. Tetela di eta lembur teh aya pos kumpeni buku we atuh Sidarja teh menibungaheun. Laju we marentakeun ka pasukana sok cenah serang. Tuturkeun si Ludira. Sedengkeun ari Sidarja jeung Non Keti marek merhatikeun ti kajauhan. Bisi-bisi aya nu ngabahayakeun arek milu mantuan. Euleuh mitra waktos nah parantos nyekapan. Tegela urang tunda jajar carita Silalai Bodasti ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun dina sadaya peratosanana hapuntenna dina sadaya kakiran emang salanundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.